muka tutungkusan para karuhun. Muka tutungkusan para karuhun, nutos kamasur kaun-awun, diraksa di dama-dama jadi panuntun. Ayeuna wakca anu kasuhun, pagunungan basisir ombak lautan, ngahiji jadi bukti sauyunan. Pencak sinarang silatna sabengketan, teu pasalia dina atikeun. Muka tutungkusan pekarahun utos kamasura kaun-awun, diraksa di dama-dama jadi panuntun. Ayeuna wakca anu kasuhun, wakca anu kasuhun, pagunungan basisir ombak lautan, ngahiji jadi bukti sauyunan. Panca sinarang silatna sabengketan, teu pasalia dina atikeun. Atikan panca anu kiwarik olahraga jadi walagri, ku filosofi anu sajati, dina rigig lengkah hati-hati, dina rigig lengkah hati-hati. Pasang giri jadi ajen sajati, mintonkeun wawanin anu pasti. Panca indra peser gerapati, anu kedah dipusti gerak rasa tahan rasa, tembus rasa panjinglah rasa, daya cipta rasa, kadeule karenge karasa karamba, jadi atikan anu utama. Padepokan meong sempur, sanaon
pangbubuka dina sagala rupi paniatan mugia janten kasaean aya dina kasalamatan bra 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 padungdung di panggung anu eleh ulah pundung anu menang ulah adigung supaya sadayana jadi jujur tepak hiji jadi ngahiji tepak dua jadi sawawa tepak tilu jadi satu pareredan jadi silih perean tepak dua pareredan tepak tilu sauyunan bangplak babarengan rampak sabengketan datang sampakeun balik bahanan awak kuat jadi bisa nahan gerak lawan gerak mati awak kuat jadi bisa kalatih daya cipta rasa anu maha kawasa nyuhunkeun pitulung kanu maha agung mugia sadayana diraksa dipaparin anu langkung nganjuk padungdung di panggung anu eleh ulah pundung anu menang ulah adigung supaya sadayana jadi jujur tepak hiji jadi ngahiji tepak dua jadi sawawa tepak tilu jadi satu pareredan jadi silih perean tepak dua pareredan tepak tilu sauyunan bangplak babarengan rampak sabengketan datang sampakeun balik bahanan awak kuat jadi bisa nahan gerak lawan gerak mati awak kuat jadi bisa kalatih daya cipta rasa kanu maha kawasa nyuhunkeun pitulung kanu maha agung mugia sadayana diraksa dipaparin anu langkung nganjuk
pegel ngagerak kuat tiga praksa keprak tetep panceg napa mincakana tepat tampak gawe babarengan naya kasilih berean kadanguna raos pisan matak betah ieu pintona
Gusti nu kawasa kawasa sing nepi kanu di langit datang kanu boga wenang sorak rampak napa neda pangaping pangjaring. Ngaringkang mojang
Barudak lalucu pisan arulin ucing sumput di buruan mengpen bari lempang katingali lucu pisan. Teu aya kasieun lompatan suka bunga seserian dicarang kalah ngalelewean dihayu-hayu ngajebian. Kembang buruan dondak dengdek sagala dititenan teu weleh imut noroweco sagala disebutan. Kembang buruan matak betah nunungkuan. Kembang buruan nyendak bagja tina kanan. Barudak lalucu pisan arulin ucing sumput di buruan mengpen bari lempang katingali lucu pisan. Teu aya kasieun nu lompatan suka bunga seserian dicarang kalah ngalelewean dihayu-hayu ngajebian. Kembang buruan dangdut dendek sagala dititenan teu weleh imut noroweco sagala disebutan. Kembang buruan matak betah nunungkuan. Kembang buruan nenek bagja tina kanan. Wanci nu dianti-anti ayeuna parantos dugi nu kasep tos disepitan hayu
kasep tos disepitan hayu urang wilujengkeun dedeh teuing nu kasepuh punden ati dedeh teuing nu kasepuh punden ati sing mulus rahayu sing jembar waluya sing nurut kasepuh hormat ka sasama sing mulus rahayu sing jembar waluya sing nurut kasepuh hormat ka sasama. Wanci nu dianti-anti ayeuna parantos dugi nu kasep tos disepitan hayu urang wilujengkeun wanci nu dianti-anti ayeuna parantos dugi kiwari atos kawanci hayu urang wilujengkeun dedeh teuing nu kasepuh punden ati dedeh teuing nu kasep tos disepitan sing mulus rahayu